Sampurasun baraya saung wayang daraut baraya urang ningkat karena proses pengukiran baraya nanging satu acana diukir merenang urang ropea heula bilih aya anu kandal sabelah bilih aya anu luhur sabelah anatomi wajahna ieu wayang oge ornamen-ornamen wae dina mahkota wayang tah urang ropea heula oge ari kuring mah sok dihamplas heula saacana diukir teh kumargi kuring nyalira anu ngecetna gitu. Tah upami meureun atahan mah sok kadang-kadang henteu dihamplas heula gitu, henteu diharamplas da atahan we, da teu kitu lagi arek dicet ieu meureunan ku anu mesenna. Tah kitu meureunan baraya janten ari kuring ngabubuhan kuringna anu ngecet janten ieu saacana diukir teh urang ropea heula oge urang hamplas heula. Tah ayeuna mah meureunan urang fokus kana ngaropea ieuna nya fisik wayangna, fisik sirah wayangna gitu. Saacana urang ngahamplas kitu tah baraya tah dina lengkungan gelung oge dina anu sanesna oge tong hilap. Tah ayeuna kana proses ngahamplas baraya janten urang perhalus heula ieu teh permukaan-permukaan wayangna ngarah raoseun diukirna oge meureunan upami tos dihamplas mah ukiran teh kitu henteu kasamper deui hamplasan gitu upami ngahamplasna paneuri tah kitu inggis ukiran-ukiranna teh rarontog ku urang anu ngahamplasna kita dan ieu keur meminimalisir naon pagawean gitu meh teu nambah deui pagawean teh gitu nambalan atawa naon ya daripada ieu mah urang hamplasan we heula gitu. Tah minimal meureunan anu bakal diukirna gitu anu bakal naon bakal seueur ukiranana gitu urang ropea gitu tah baraya tah satosna kitu mah urang ukir ieuna urang palebah ceulina heula tamimitian baraya ieu teh da seueur keneh area anu ukireun teh nanging ieu meureun urang ngabaladah heula ngukir tina ceuli heula baraya tah ieu kalebet ceuli wayang walek purna tah teras wae urang ropea ieu teh urang lalebah disidik-sidik oge ditilik-tilik oge nya bilih menyon bilih kumaha gitu tah janten ulah sagawayah oge gitu dina ngadamel wayang mah tah janten nya aya nu komen naha leres ngadamel wayang teh teu kedah ieu teu kedah mokaha gitulah teu kedah naon disebutna atuh teu kedah sagawayah ya muhun atuh upami sagawayah mah meureun hasilna oge bakal kirang sae gitu tah perlu perhitungan perlu keterampilan we perlu kasabaran baraya da ngadamel wayang teh lami pisan gitu dan nu hayang buru-buru teh lain pelanggan hungkul baraya da sami anu ngadamel wayangna oge hayang buru-buru gitu makana kedah saling pengertian gitu tah antara si pengrajin sareng si pemesan teh lamun kitu sih teu digawean-gawean meureunnan nya da ieu mah katingali atuh aktivitasna gitu setiap dinten teh aktivitasna kumaha-kumahana katingali. Tah kitu baraya urang pungkas heula dugi ka dieu ieu proses pengukiran kin urang lajeng deui.